Mir, ini tante mau nyari rumahnya Nenek Sakti. Sebelah mana ya? Alhamdulillah, ini mah loba, belanja bulanan. Alhamdulillah. Cuy, nasi nggak buka tetangga macam itu lebang ini. Kalau batu mana bala entar menang, orang mah jalan manuk kita menang geuningan. Wah, aneh jata berarti kunaon sih. Jadi hari inget ke anak injuk kieu nya, aya naon atuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih, warung ya. Kan itu teh bareng kan iya. Terus itu nu belah ditu mah saha? Adi nabi odah. Dan nama alus ya, anu agreng. Oh, ngararendeng nya sadulur. Lain nama. Nama lo banu berubah. Waktu itu para rongo. Amun ka dieu ge sorangan pasti ge nyasar. Sama nyasar ka mana baru? Kan bareto mah teh kampung bangetnya. Nama loba perumahannya teteh. Heeh. Lu keliling deui wati abe Arapa arapa jalan. tuduh-tuduhan heuh. Ayo mah indah banget ya kampung ieu Geus teh. rame. Rame lah. Mana di lembur teh arariu. Heuh nya Duh, teteh ieu tanggal tangan teh teh. walu. Oh, mah dimontok. Enak banget jauh teh. Walu make oncom. Heeh. Walung teh pan buleud kitu nya. Henteu, pas banget sia. Ih, Pada makanya enak. kepundur. Kalau kundur-kunduran. Aing rek hadir teh mun rariweuh. Pagawean di imah can beres. Aing katinggalin mah ieu. Batur geus arayan can nya. Tangga gering nangkal aja teh ieu nya. Nah beneran, geus tebal aja di imah. Aing geus sekebonan nono atuh segala raja. Daun sampo, yang penting aing bisa diolahkeun. Kumaha nyabutna. Boga di dia mental aja kop. Meta sorangan nggak jawab sorangan. Teteh boga lain lagu walung teh. Boga lah bareto teh. Saya kemana? Rek hadir. Udah segala hadir. Naon? Ini kurang jalan-jalan ka ditu urang antar si Wati. Ieu bahan aing copot apanya? Heuh sih mina ararungu ieu kos saranda. Kos kapelan padahal teu janji ieu heuh. Segala hadir. Udah segala hadir. Geus loba tadi itu meni macetnya artinya. Aing diajakan. Bohong hajeun, mana hadira? Teh berkata. Mau dua nya, Jumati. Saya kilo mereka haji hadir. Naik jalan-jalan dia. Oh lah yang tadi itu sawah, gini kan sawah, lampas kebon, kebun ditinggalan. Para rode jalan di dieu. Aing hadir dapat Urang bari ka mall apa? anggil baju sia jalan-jalan kilo. Hayu, ulah segala ngaji. Jeung aing, mulai di Sibonah doang. Ngaji mah cara rangkel. Ayo. Ini tanya anu uak teh anu diwariskeun ka abah. Oh, ieu teh kebon uang. Heuh lah jadi waris Terus rambutan teteh, rambutan Orang atuh. ala. Pan di ditu mah rambutan ieu. Hawa. Itu tuh rambutan, Tom. Hah? Boga rambutan. Itu yang tanggal lagi Arariuhnya. daun-daun teboga. Iya, itu tempat tuh saha. Ini orang dari Aja diuk we. Arariuh ngeunaheun. Adiuk yuk. Teh banget wati ieu. Dinya banget sia mah. Bisa teh kotok. Aja lah. Kan sese. Iya nya. Gendogna malah di dieu. Atau pernah istirahat barang teh capek. Kita di urang nulis 5 jam putar-putar ukur orsel. dan aing beli geulis ya men make kembang eta dek hati. Maafnya kom, dek ngaji diajakan. Teh mun kos juri. Ada mainnya kos juri. Teteh ieu teh kamari oleh-oleh poho. Astag, ini nanti. Tenang sih. Tongkorong. Niku alus wadahna. Jerona alus henteu. Ciriknya. Heeh. Cuma miskin amal mungkin. Boga. Ini teteh. Heeh, engkop. Wow, astagfirullahaladzim. Mun alus. Halus pisan. Oh my god. Teteh mas putih, teteh. Mas putih. Heeh. Aing kabeul kos kieu. Ih, Ih menempunah aing. sing kenon pangaranna teh berkarat lah dicekal si Koko mah. Nuhunnya. Padahal mah emas doble, emang tolol si Bonah mah. Ti isi beri baru duit. Ih, jutaan teteh. Tempona itu mun segala orai. Dibohong sama melit sama teh langsung ngahet-het. Baraha juta ieu. Suka hitung pokoknya mah jutaan. Nuhunnya. Gepokan duit tambarnya. Siriknya. Ayam lah. Sirik. Pohan koko maneh mah kamari teu kabeulikeun. Heeh. Engke dibere lah. Sekarang kita gebel. Ke urang lam ka Hongkong bisa kabeli kos kitu gitunya. Kabeli lah. Emang si arek nyusul.
Heueuh si asa sahayang nah aing hayang boga emas, hayang boga kebon lega. Geus nyusul atuh ka ditu. Bekos wati hebring. Tuh aing meni bolos nong. Ni eueuh ati pisan. Ka aing ieu ge coba ladang 5 tahun. Ampun, aing 5 tahun. Yo non teh meuni kudu ngalayanan kula. Ngelayanan haon. 10 peuting. Aing lumpang ke meuni leklok. Ayeuna nang itu berenang sajina. Bu sieun aing. Ulah dibabaca ka dinya nama. Kamu aratin anjingna. Mual ieu nama. Aku aing make kerudung kos kieu mun kayak kaditu kumaha? Geus hayang make. Buka ieu sia. Aurat. Amali. Aurat. Gini saya tay mandi taranjang. Aing mani beda deui atuh aing cuma make baju. Ai Santriawati mah mandi ge make gamis lah. Astagfirullahaladzim. Moal. Jalan-jalan ka dieu. Ieu orang Hayu kaditu ka mall atuh. jauh lah, kan mana mandi kun make angkot heula. Aing can meuli wedak bona teteh. Anu teh loba. Budak naon teh budak pandaringan. Pura pandaringan lah, lain ieu. Halus banget aing. Antara resep juga teh aing deg jajan ka mall. Tadi di bawah mall ieu meureun kom. Aing tadi mah ngaji wae. Geus aing banget dek ngaji. Kabawa sakabak-kabat. Tadi secara ka mall aing ngilo. Eunang ngaji Ada atuh. teteh jurigna. Bye bye. Di kokom nitipnya. Heeh. Doakeun wati sing sukses. Yuk kaditu ah. Ayo, Panas manten. Gelis teh teteh. gelis tapi gelisan wati. Heula. Ya ku tuas-tuas teh ngelaja teh nya. Ujung eta mau bedog. Kok cuma gelo teteh. Saya kena haon. Keur modal. Modal lah sia mah. Ulah galan deh. Aing keur maling laja, lain maling sih minta. Heh mun maling aing tas eutik. Minta aing Tadi tadi. jangan itu aing ngangen walu. Pakai aja kan wal. Waduh pakai laja. Kan Aing taruh ulah ge nyaho. aing jeung eksperimen. No. Nah teh olah Penutung nama ya orai di dinya sih dipacok. Sieun orang mah ka aing wati. Nagin beureun ah. Biasa kos nyawa sorangan aing ka kebon aing segala daun sampe, daun naon di alan ieu laja aing teh boga laja. Sama unggal-unggal muncung hul teh nang kalau lu karitu, lu karitu. Tadi saya ka mana aing poho deui? Dek keliling gitu kebon urang mesti kayak di pelakan ku batur kan rugi lah. Kebun malah digurumut reungit gara rebel. Mau gak rebel iya ah. Hebur ah. Saya boga peso teu. Peso. Teh hidang aing sagel sama mau peso mah kumaha. Aing teh kaduga bona. Gegel. Kutuas. Gegel. Beureut sugan aing teh. Bantuanna teteh, tapi hayang lain tadi Tong masyarakat bantuan aing. Saya ge hayang Pengen tanya. bantuan mas tuas banget aing poho teu mawa dong. Ada tenaga saya terus kayak awak gajah oke. Ah kan eta wati. Wati bantuan sia. Ambung aing. Sok bismillah. Saya doang kok nya laja. Mati bantuan wati. Oh, aing teu nguruskeun karar itu. Ayo, ih, Gigil sirem. Aing bona. Dua kali tadi si bebeja. Teu nyaho ka sa bebeja. Buruah. Helm kanyahon kumaha? Satu, Rekan sia. satu, dua, tiga. Sudah tiga. Wey, saya tanu ngalaan lajaing. Erna bona. Ayo boga. Bukan karena bona. Saya tanu ngalaan lajaing. Bona sih ulah kabur. Taharidang sih ngalaan lajaing. Moal kayang mah. Oh nanti. Capek ah. Ampun teh ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di ini. Haus dah, mulai asa tuh. Mana yang si Emak sih? Kas hawas sugan. Ini si gadis ge ka mana meureun? Hawas sugan. Mana numpang diuk? Oh, Malah gara rebel. Ya bulu mata yang copot. astaga tuh udah menimah ke bulu matanya. Cuma kalah laja oge. Asuh teh ujung mana? Karena geus bebeja nak ieu. Gara-gara sia duaan. Kok aing jadi kababawa. Iyalah. Edan. Dia bebeja nak ieu. Boga di dia mental aja kop nyokot teh kitu. Pertama tuh bawa dia curiga meureun. Teh hidang salajana teh di bawah Jui. Atpan mecal meureun. Ampun teuing ah. Panyahoan heuh, hasil henteu. Tahu tuh. Sadar digegas rumahnya. Aduh. Sana tiba kok gitu ya. Pan maling meureun ngaranna maling mah. Tapi yang biasanya antara deg-deg maling teh
Saya di Hongkong aja atau di Hongkong? Eueuh aja mah itu ngurus nu kitu ieu. Pikiran aing mah duit doang. Ya, di dieu mah segala laja, Balitung, araya kabeh. Ah, tinggal arah aing. Gadis teh baru kayak ginian di kota mah nggak ada. Hus! Ih, apaan sih, Cep? Non, kamu ngagetin aja. Aku suruh bantuin nenek jagain ini. Banyak ayam, banyak kambing. Kambing bikin mas dia. Mana ayam lagi lu? Tadi dijaga-jagaan. Tuh ingat tuh. Cep, nenek tadi marahin gadis. Wah, nggak sama Pak Oke. Itu orang sarekan deh. Cep, ini kalau udah digiling jadi beras ini, Cep. Tai. Ih, dari tai mah tuh kalau udah dimakan, Cep. Tanya. Udah dari pagi, Cep. Toko saya dangdut, tempat dangdut apa yuk ah? Dangdutan di mana, Tadinya Cep? kena tuh. Saya no hajatan. Ayo ah, lima ayam lagi apa sampai jagaan. Tadi marahin nenek. Orang sarekan deh. Ntar kalau nenek marah-marah, kamu tanggung jawab, Cep. Gampang kayak orang bijak wae. Senengin. Iya, Pak Cep, yuk. Ntar beli mainan, Cep. Aku mau beli bandu. Kan menghilang wae. Yaudah, yuk. Masa timah hajin begitu. Ini taruh mana? Di sana eta. Ayam lagi eueuh. Ntar nenek. Kurang deh. Yuk. Kamera ieu minjem apa? Emang ini sebarang apa? Ada lagi nyanggu ya? Guru seberang aing balik heula nya. Rek pandi ada rasa. Segala mandi sih Pas kita kugali kan tadi. malah berubah na iya. Ada lah nya. Teteh ini ganti baju Ganti baju. Aduh tempona itu loba teh hayaman. Ganti baju. Kayak tadi mah. Oke Capek kayaknya ah. Kemana si gadisnya? Oh, kita jaga ayam teh. Ayam tudungna doang. Ku bangor-bangor teuing nya ayeuna mah hese diatur. Kita jaga ayam ge non hesena. Jadi ini leumpang na hese. Moal salah ge diajak ulin di kusen cep. Hese diwarah ayeuna mah yeuh. Awas lamun balik. Kamu tadi kulub ieu. Ayo mana Cep yang hajaknya? Kita begitu, sama kan? Ini Cep, itu ada balon. Aku mau beli balon. Gede banget. Tahu PDP. Kolot-kolot. Tapi ya bisa nyelipin. Ma, ini berapa totalnya? 15. Ada 5.000 uang. Minta ke nenek dulu. Minta ke nenek dulu uangnya. Nenek. Nenek. Gadis mau beli balon, uangnya kurang cuma ada 5.000. Terus ngomong, Kurang ah? 10.000. Kan ngomong, balon, hah? Hakan tuh balon. Sakong cetah ieu meureun, jaga ayam, hah? Gadis lupa. Ya, hah? Ini gara-gara ini, Cep. Ih, tuh, ya kanan hayam, are, nembol, dan sakit mah balon-balon ya. Nanti kasuruan. Cep, Cep. Dia mana sih ya, hah? Kabur sih ya.